Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas 5. Alhamdulillah tepang sareng Ibu, Bu Desi dina video pangajaran basa Sunda. Dina video ayeuna bade dipedar materi kangge hidup penilaian akhir semester hiji atanapi PAS. Nu sakedap deui ku hidup bade dilaksanakeun. Mangga sateacana dikawitan, urang sasarengan heula ngadua. Bismillahirrohmanirrohim. Materi nu bade diujikeun dina PAS nyaeta pangajaran 3 sareng pangajaran 4. Pangajaran 3 hirup sauyunan, pangajaran 4 kasehatan. Materi dina pangajaran 3 diantawisna maham eusi pupuh magatru, mikaweruh guguritan, watek guru lagu guru wilangan, istilah hirup sauyunan. Materi dina pangajaran 4 diantawisna istilah kasehatan, apotek hirup, sinonim jeung antonim, kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Prak ayeuna ku hidup titenan pedaran dina unggal materina. Pangajaran 3 hirup sauyunan. Silih rojong jeung batur mangrupa pangabutuh utama jelema salaku makhluk sosial. Tina silih rojong jeung batur kalayan teu ngabeda-bedakeun kasang tukangna, kaayaanana, agamana, bangsana atawa seler bangsana. Tangtu ngawujud kahirupan ayem tentrem, repeh rapih kerta raharja. Silih rojong jeung sasama bakal tumuwuh dina kahirupan ku cara silih asih, silih asuh, silih asah, sarta sauyunan dina milampah sakur kagiatan sapopoe. Regepkeun ku hidup ieu rumpaka pupuh magatru sarta cara nembangkeunana. Mungguh hirup di dunya masing alakur, silih asah silih asih, silih rojong silih asuh, sangkanting trim ieu nagri, raharja tangtos karaos. Ulah boga rasa aing uyah kidul, ngarasa teu boga tanding, asa jadi seler punjul, nepi ka nyawa nu lain, pasea lamun paamprok. Nagri ancur mun rahaya teu alakur, usik malik tang turisi, raga lara sedih tangtu, hate capek jisim nyeri, balukar tina paketrok. Pupuh magatru hirup sauyunan ngagambarkeun pepeling sangkan urang hirup di dunya teh kudu alakur, sauyunan ulah pasea jeung ulah ngarasa pangpunjulna. Tangtu lamun urang pasea teu alakur, urang bakal ngarasa capek hate jeung sedih. Mikaweruh guguritan. Guguritan nyaeta karangan pondok wangun ugeran, puisi anu disusun make aturan pupuh atawa dangding. Disebut wangun ugeran lantaran kauger ku guru lagu, guru wilangan jeung lobana padalisan dina unggal pada. Watek nyaeta sifat atawa gambaran anu dicaritakeun dina hiji pupuh.
Watek pupuh aya rasa gumbira, kadeudeuk kahandeueul jeung sajabana. Guru lagu nyaeta sora vokal dina engang panungtung atawa sora panungtung dina unggal pada lisan. Sedengkeun guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kata dina unggal pada lisan. Pada lisan nyaeta baris-baris nu aya dina pupuh. Pada lisan dina pupuh ngawangun pada atanapi bait. Dina karangan wangun ugeran basa Sunda aya 17 pupuh. Unggal pupuh mibanda watek sarta patokan sewang-sewangan. Saluju jeung laguna atawa cara nembangkeunana. Upamana wae patokan nu aya dina pupuh magatru. Pupuh magatru ngagambarkeun rasa sedih, kuciwa atawa kahandeueul kasorangan, sarta mibanda watek patahan atawa pepeling. Guru lagu jeung guru wilangan pupuh magatru pada lisan kahiji. Guru wilangana atawa jumlah suku katana munggu hirup di dunya masing alakur. Mung hiji, guh 2, hi 3, rup 4, di 5, du 6, nya 7, ma 8, sing 9, a 10, la 11, kur 12. Guru lagu atawa sora vokal engang panungtungna nyaeta u. Guru lagu jeung guru wilangan pupuh magatru pada lisan kahiji nyaeta 12 u. Pada lisan kadua silih asah silih asih 8 i. Pada lisan katilu silih rojong silih asuh 8 u. Pada lisan kaopat sangkan tingtrim ieu nagri 8 i. Pada lisan kalima raharja tangtos karaos 8 o. Pupuh magatru dina sapadana diwangun ku 5 pada lisan. Guru lagu jeung guru wilangana ngawangun pola 12 u, 8 i, 8 u, 8 i, 8 o. Istilah hirup sauyunan. Istilah hirup sauyunan maksudna kecap-kecap nu aya patalina jeung hirup sauyunan. Contona raharja, hartina makmur henteu kurang sandang pangan. Istilah hirup sauyunan nu sanesna silih asah hartina silih bejaan kanu kahadean. Silih asih hartina silih pikanyaah. Silih asuh hartina silih jaga. Tingtrim hartina tenang. Alim hartina hormat. Seler hartina suku bangsa. Nyawad hartina nyarek. Gimir hartina sieun. Lara hartina sangsara. Paketrok hartina bentrok. Pangajaran opat kasehatan. Kasehatan mangrupa pangabutuh utama jalma pikeun ngalaksanakeun sakur pagawean nu disinghareupan sapopoe. Sehat hartina walagri jasmani, rohani tur kahirupan sosial anu diperlukeun ku unggal jalma.
Sangkan enggoni ngalakonan kahirupan bisa lumangsung kalayan lancar sarta bisa ngahontal hasil anu panghadena. Istilah kasehatan. Tengetan kalimah-kalimah ieu. A. Indungna soleh dirawat di rumah sakit. B. Unggal panyakit pasti aya ubarna. Dina kalimah-kalimah eta aya sababaraha kecap anu mangrupa istilah kasehatan. Di antarana kecap, dirawat, rumah sakit, jeung ubar. Istilah kasehatan sejenna di antarana diare, batuk, kriet, tipes, malaria, jeung sajabana anu mangrupa ngaran panyakit. Dokter, suster, juru rawat, jeung sajabana anu mangrupa patugas di rumah sakit. Pel, kapsul, salep, jeung sajabana anu mangrupa rupa-rupa barang keur ngubaran. Rumah sakit, apotek, klinik, jeung sajabana anu mangrupa ngaran tempat. Apotek hirup. Tutuwuhan keur ubar atawa tutuwuhan nu dipelak nu aya mangpaatna pikeun kasehatan disebut apotek hirup. Tutuwuhan apotek hirup diantarana jahe, kumis ucing, cikur, laja, seureuh, binahong, hui, jamblang, jeung sajabana. Sinonim jeung antonim. Sinonim atanapi kecap saharti nyaeta kecap nu mibanda hartos nu sami. Contona, danu mah calakan babari ngarti kana pangajaran. Danu mah pinter babari ngarti kana pangajaran. Kecap calakan sami hartosna sareng pinter. Antonim atanapi kecap sabalikna nyaeta dua kecap anu ngandung hartos lalawanan. Contona, mobil teh bensina boros. Mobil teh bensina irit. Kecap boros antonimna irit. Kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Kalimah langsung nyaeta kalimah anu diucapkeun langsung kunu nyarita kanu diajak nyaritana. Ditulisna dihapit ku tanda baca nu disebut tanda kekenteng. Contoh kalimah langsung, Soleh nyarita ka Santi. Santi adik kuring oge keur dirawat. Kalimah teu langsung. Kalimah teu langsung nyaeta kalimah nu nyaritakeun ucapan batur. Kalimah teu langsung ditulis dina wangun kalimah wawaran. Pikeun ngarobah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung, biasana ditambahan kecap-kecap yen, sabab, keur, sangkan, ngeunaan, jeung sajabana. Contoh kalimah teu langsung, Soleh nyarita ka Santi yen adina keur dirawat lantaran diare. Mung sakitu pangajaran anu dipedar ku ibu dinten ayeuna. Teundeun dihandeulem sieum, tunda dihanjuang siang. Pikeun nyokot jeung ninggalkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat antara